Anjir, bawang tena disesa kieu. Temalu lu ngarala bawang. Tuh bari jeung nu goreng patutna. Aing aya bahan kacarekan deui ku si Haji. Tuh bari jeung cabena digaralai. Kieu hungkul aing teu ka kebon teh euy. Eta bebongok tunuh atuh nguseup balik subuh. Jadi aing teu katungguan ka dieu. Aing mah euy. Bakapi omongeun ieu mah si Haji ieu mah geus moal bawa teh ka ieu mah. Ngomong datang si RW ieu mah geus moal betes ieu mah. Buru-buru ieu mah kuduna teh urang teh balik langsung ieu teh. Ulah cicing wae di dieu. Ieu mah euy kacau. Dah itu pegat dia nama euy. Ngocor dia mah ya. Euy. Beh dieu juga nama. Naik gitu. Kenaon si lain kalan ini nya. Telag-telag dirinya si lain. Wah balik aya manusia ieu mah aing kumaha nya. Anjir. Ieu. Ya omongeun wae ieu manusia ieu mah ieu. Nanaon anu si lain? Sugan teh RW teh ka desa. Oh, cai bieu pemajikan itu ometkeun heula cenah. Hayo we. Itu nu nyerokot duit karunya teh. Oh, bae. Dijaro ka dieu. Kek kedeung deui. Ieu nah diantepkeun kieu ye. Keuk dibabawa ka ieu mah nya dihantepkeun we. Nu teu dialah mah. Heuh, sim salaing pasti keur nguseup di wae ieu mah. Nguseup naon aing teh nyonya acan ieu dialana ge aing mah. Pasti ieu mah maka dijual deui keur nguseup. Nguseup naon bawang kieu deuk payu dijual. Si laing mah ke pasar-pasar nu leutik ke Sok we alaan bae mere aing mere. Sudit euy geus si Haji ka dewek ngabak-ngabakna. Geus kudu apaleun ieu mah. Awas cabe eta cabe kagalai. Keur mau digaralai tuh. Kudu apaleun. Potong si RW mah ieu. Anjir. Si RW mah. Kumaha RW ieu mah? Bawang disesakeun, cabe diruksak. Geus lah. Kudu apaleun ieu mah euy. Moal balik dieu. Aing moal balik ieu mah. Bari ngadata sekalian ka imahna ya. Jor kagok wae aing mah. Cabe ruksak kieu. Pasti ji. Tuh, Anjir. Eta tong digali cabe. Anjir ieu naon ieu? Bukan ruksak kieu si laing. Geus lah, bae mah kudu Jig, RW jig kasih Haji. Asli deuk mereka. Jig. Kudu apaleun ieu mah. Mundi kasih Haji dibejakeun. Kade. Kade kira. Naon si laing teh? Anjing. Oh iyalah. Ulah dibejakeun si Haji nya.